sesuatu yang sudah Anda lakukan laki matalahu teh lain tidak berharga geus moal aya nilai nu bisa nganilai deui laki mat wa ma hasala laka minhu sesuatu yang sudah Anda raih laki matalahu geus nilai tertinggi setiap detik harus gol teu menang lapar hayo aya pemain bola nu resep ngagocek ke lain hayang ngasupkeun hayang kasebut jago gocek ke aya pemain anu hayang kasebut jago tembak jebrut les liwat deui jebrut liwat deui nah kunaon bisa kitu bisa nya we bincurang aing pan aing si ruyung teh si ruyung semuanya ada batasan jadi lain-lain anti dunia teu jadi hamba dunia dunia jadi hamba maneh nu repot jelema jadi hamba dunia tika hes pemikiran can boga yang boga geus boga sini paling batur atur aya aturanana jangan jadi hamba dunia cek Allah mending jadi hamba aing dunia kersia daripada jadi hamba dunia malah lepah hamba dunia mah dunyana teu boga jadi hamba nawe aya hamba hayalan hamba lamunan melak meureun dina sugan buahna mah manawiyang ini banyak korban karena saya sebut otak tumpul doa mandul otak ketumpul doa eta otak ketumpul doa tuluy bray aya cahaya sengit asa meureun ajangan deket jeung Allah teh padahal setan bisa jadi tong hayang kitu geus sakieu nu disebutkan bersentuhan nu disebutkan bermesraan yang Allah kieu geus kieu teh bermesraan pangarsa sabenerna lain ngudag-ngudag Allahna nu hese mah ngawujudkeun perasaanana rasa Allah ngawujudkeun dina diri urang mantap kudu loba dilatih nu kieu mah lain loba dipidatokeun hek sadiakeun waktu dikir kopi rek bari tunggul pek cek ana ge dikir kopi di mana we di mobil di nanaon jadi deket ka Allah lain dukut kudu ngarasakeun aya nu ngagalentor ningali cahaya anu ngemprai teu kudu tos we jadi tinggal ngalatih rasa gitu Pak kalau peci sudah di sini kungsi asal leungit kopea sok ente ka puncak gunung sapatu dipake tapi urang malaweng sapatu dewek mana sapatu sapatu mana cek batur aya eta ke asa eueuh Allah na teh geus jeung urang teh ngan asa eueuh wae tinggal ngawujudkeun asa aya gitu hek ya tinggal ngawujudkeun ya baik kita lanjutkan hikam lagi biar ke hikam kene hek kadinya jelema teh Pak kelompok ulama ngaji ulama hikmah ulama pidato ulama politik ulama ge rupa-rupa aya kelompok preman aya kelompok jablay aya kelompok kabeh kudu dibina kalerna gunung kidul kulonna bab wetana ari jelema na sajadah jeung urusan urang bapak geus pernah can ngadakwahan awe bengal duh kurang didakwahan teh we cing kariceup pilih pada nyobian can pengersaan kehed aing teh kiai bil barokah aja sia teh nyang hareupan nu kitu mentak maneh teu daek yang repan kitu awas di akhirat ke dipenta tanggung jawab ente namun teu make hikam kurang-kurang model tadi majelis ulama jeung Bawabu Bareto ngadawahan kelompok naon adat Baduy kurang orang tenor sok
teu kudu riweuh silih jengkangkeun silih gorengkeun, mending bersama 11 orang mau bola hiji kana gawang naon hesena daripada masing-masing hayang baroga bola. Heuh mana ting resepna nya main bola bolana hiji ewang teu puguh tongtonneunana susah ngukurna. Asa bola mah hiji Izul Islam wal Muslimin tak gol nu kudu dituju ku syarat. Ari Izul Islam Jaya Islam teh lain ngawahkeun agama sejen lain teu nincak nu sejen, lebih mudah disebut naon Piagam Madinah. Piagam Madinah teh dulur Kangjeng Rasul memimpin pemerintahan di Madinah, agama lain diberi kebebasan teu di sisi kudi hakna. Ieu urang kurang tuntas ieu memahaminya. Entak wayahna talar salapan bintang teh wa min ma'anil anjumin salfiyatun wa hikmah kotori kotun sakpatunik tisodia tarbiyatun the man of nine dimension. Jadilah manusia 9 dimensi. Baheula kung teu aya film The $6 million. Jelema dijieun beak genep juta dolar. Kusim kuring ini dijieun the man of 9 dimension. Manusia 9 dimensi. Kahiji perdalam ilmu salaf, nomor kedua perdalam ilmu persekolahan akademisi, hikmah pok kadinya jararoan, torikot jalankeun, sakpah budaya urus, iktisodiyah jeung bener ekonomi, tarbiyah pendidikan, harakah pergerakan, siasa politik. Politik anu bener. Akibat berpolitik teu bener jelema jadi sieun politik. Ahli teh politik jadi politik. Nipu kan detik atau politik jadi pulutak palitak. Tungtungna pahili antara politikus jeung tikus poli. saya orang politik. Ting kelas naon teh nyaho aku mah batur. Ngan jelas mah lumayan we. Aya dongengkeuneun ka anak tincu naon euy boga PSI penegakan syariat Islam. Sanajan nganti ka kieu lumayan.